Carita Mbah Balaganjur nyarita mubuh soranana geleger lir upama anu ngeundeurkeun sabudeureun eta patempatan. Kayan dewek ayeuna geus robah Syarawi. Mun bener si lain boga kemampuan ngimbangan kekuatan ilmu dewek. Sakalina jongge si lain bakal ngajolopong Syarawi. Sakalina lapung bakal ngapung. Raksakeun syah panrajang dewek. Mbah Balaganjur ngalengkah maju terus naraja ngagunakeun sepakan sukuna kana tangtungan badana Syirawi. Tapi Mbah Balaganjur kageteun diwe sabab sepakan suku katuhuna dina jarak 2 jengkal di tempatna Syirawi. Harita ngadadak suku katuh Mbah Balaganjur jadi kaneg eureun teu bisa laju keuna kana sasaran. Karasa ku Mbah Balaganjur harita karasa aya geteran kekuatan anu mager kana tangtungan badana Syirawi anu ngajadikeun suku katuhuna kaneg eureun teu bisa laju. Mbah Balaganjur ngagunakeun kekuatan talaga sapinuhna. Suku katuhuna hayang nembus kana tangtungan badan Syirawi. Tapi waleh henteu bisa nembus kekuatan anu mager tangtungan badan Syirawi. Mbah Balaganjur akhirna manarik suku katuhuna. Saterusna sapasang leungeunna dihareup nu nyekelan senjata pedang jeung trisula dipake narajang ka Syirawi. Pedang nu dina leungeun katuhu jeung trisula dina leungeun kencana ngarah kana anggota badana Syirawi. Tapi seperti tadi deui bae dina jarak 2 jengkal di tempatna Syirawi sabetan pedang jeung trisula aneg eureun teu bisa laju. Lantaran kehalangan ku geteran kekuatan anu mager kana tangtungan badana Syirawi. Mbah Balaganjur nyarita ka Syirawi. Syirawi, si lain montong ngagunakeun kekuatan ilmu sihir nu ngajadikeun panarajang dewek teu bisa laju. Sabab aya geteran kekuatan anu mager tangtungan badan si lain. Nu bener we tarung Narawing. Apaan kuring mah tadi oge cicing Balaganjur. Lain kahayang kuring eta mah. Kumaha anu ngarasakeunana pangna kitu oge Mbah Balaganjur. Tong hayang mergasa ka diri kuring. Mbah Balaganjur jadi beuki panasaran. Narik panarajangna terus mundur 2 lengkah bari nyarita. Rawing, si lain bener-bener ngajak ngesang ka dewek. Ayeuna waktuna dewek ngagunakeun kekuatan sapinuhna. Si lain kudu modar Syarawi. Modal sah kulengan aing rasakeun sia. Mbah Balaganjur musyrikeun kekuatan sapinuhna kana 2 pasang leungeunna bari ngarapal mantrana. Ngambat makhluk-makhluk gaib sangka nyanding kana warugana. Ku cara kitu bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Kitu ceuk pikirna Mbah Balaganjur dina waktu harita.
sedangkan Sirawing harita katingali ngantelkeun dampal leungeun katuhuna kana dada belah kencana. Bari museurekeun paneutupna ka Mbah Balaganjur. Kajadian saterusna waktu Mbah Balaganjur rek maju narajang. Ngadadak aya getaran kakuatan anu leumrag kana dadana. Anu ngajadikeun Mbah Balaganjur ngageter. Sakujur badana lir upama anu kasetrum mun jaman kiwari mah. Mbah Balaganjur ngagero kaget. Aduh, dikumahakeun ye dewek Rawing. Badan sakujur jadi ngagleter kawas kieu. Hasok bebaskeun Rawing, dewek bebaskeun cenah ieu kakuatan Rawing. Apana dari hayang dibebaskeun mah kudu balik ka asal kanu jerim anu sajati. Mun kudu mulang ka waruga anu asli. Nyaeta ku kersaning Hyang Widi Balaganjur. Beres Sirawing nyarita kitu harita Mbah Balaganjur ngadadak kalumpuruk mudupruk deku dibarengan ku cirimna anu balik di ka asal. Kaayaan Mbah Balaganjur leuleus taya tangan pangawasa. Mbah Balaganjur lekep ka Sirawing baritus nyarita sorana bangun anu taya tanagaan bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Si Laing memang hebat Rawing. Dewe kudu ngaku secara jujur. Si Laing mimbana kekuatan ilmu anu leuwih punjul ti dewek. Dewek rumah sakit titip pangarti eleh jajaten ku si Laing Rawing. Dewek keles taya tangan pangawasa Rawing. Pulihkeun kayaan dewek Rawing. Dewek janji muarek ngaguna sikat di kanang bule inco si Laing. Segera pulihkeun kekuatan dewek Rawing. Apanan geus dijelaskeun teu mimiti kuring diajakan ijen jajatan ge. Geus nyarita teu boga karep hayang lilibutan jeung Mbah Balaganjur. Mun ayeuna Mbah Balaganjur karadapan kaya nu saperti kitu, apanan? Bungan sorangan teu mampu ngadalikeun diri. Anu mata wayahna mun dihukum ku laku nyaeta anu geus ingkar ajen ka manusianana. Memang bener Rawing. Dewek lumasa salah geus mulugulna nafsu. Luahin lagi geuning akibatna Rawing. Dewek geus janji muarek ngaguna sikat di kanang bule incu si Laing Rawing. Sok geura bebaskeun. Pulihkeun deui kekuatan dewek Rawing. Si Rawing ngagelakeun dampal leungeun katuhuna diarahkeun ka Mbah Balaganjur anu keur deku baritus nyarita deui. Nya adi Mbah Balaganjur geus kaging pikir ka hudang kasadarana mah. Jajang duwe kudu waras waluya deui. Pulih di kekuatanana Mbah Balaganjur anu keur deku bisa ngarasakeun ayana geteran kakuatan. Anu ngarambah kana sakujur badana. Ngajadikeun Mbah Balaganjur pulih di seperti di hari. Mbah Balaganjur cengkat nangtung. Bari ngarengkukeun awakna jeung ngawangun sembah di hareupeun dada bari terus nyarita deui. Hampura Rawing. Dewek rumasa salah. Bukan kehan mibana kekuatan ilmu anu panghebatna. Ayeuna kekuatan dewek geus pulih deui.
dewek ngaluhunkeun kana kajemaran hati iraing rawing dimimiti ayeuna dewek semua rek ngabantu kanu jadi adik mun teh mah kaharepna boga karep hayang ngalakukeun kajahatan dewek ayeuna pamit rawing jorela cilung las Mbah Balaganjur ngajelat ngan sakolepat ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Kiragabaya jeung Nyi Manik anu geus pulih di kasadaranana. Tur milu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Menang sajongjongan mah duanana ngahulang bangun anu bingung. Sabab Mbah Balaganjur kalakah ngejat init ninggalkeun eta patempatan. Nyai Manik ngarareta Kiragabaya anu jadi guruna beritus carita. Kumaha tuh ieu teh Ki Guru? Mbah Balaganjur kalaka eleh jajaten ku si Rawing geuningan. Terus ngejat ti ieu patempatan. Haye kumaha ayeuna sikap jeung tindakan urang Ki Guru? Kiragabaya bangun anu lungse harita ngajawab pananya Nyi Manik anu jadi muridna sorana bangun anu eueuh soraan. Ningali kenyataan seperti kieu mah urang geus moal bisa ngalakukeun tindakan naon-naon. Sabab Mbah Balaganjur ge lancek dewek anu leuwih hebat elmuna bisa diungkulan ku si Rawing. Jadi urang rek kumaha atuh ayeuna teh Ki Guru? Urang kudu gancang ninggalkeun ieu patempatan Manik. Sabab rek naon cicing di dia oge mumpung si Rawing keur nyampelkeun ka tempatan nang bule hayu urang ginit ayeuna we Manik jorela cilung las Kiragabaya jeung Nyi Manik tingkarajang ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Rawing anu harita nyampelkeun ka tempatan nang bule anu ngagoler tur acan sadar. Harita katingali si Rawing deku di gigireun nang bule baitus ngantelkeun dampaleungeun katuhuna kana lebah bujalna nang bule kituna teh bari ngomong lalaunan. Kuidi nu maha suci ku kersana nu maha kawasa. Bebaskeun injuk kuring tina kakuatan ilmu jeung pangrungku praga. Sapada harita kakuatan ilmu jaring pangrungku praga teh sirna kaayaan nang bule geus bebas tina pangaruh kakuatan eta ilmu. Si Rawing cengat tangtung bari merhatikeun nang bule terus ngomong lalaunan. Hagi teu bisa liai di dieu nang. Engke dina waktuna ge urang bisa tepung deui nang. Jadi wayahna we teruskeun lalampahan amparan lalakon ukur di sorang wayahna ayeuna mah ditinggalkeun heula ku agina las geus nyarita seperti gitu mangan sakolepat si Rawing geus ninggalkeun eta patempatan. Urang tinggalkeun heula ka nang bule baraya cakra ieu kacaturkeun di kampung kahuripan di jero pasangrahan Darmayuda. Rasanti jeung Sandika katut Cibanteng Wulung keur narima kadatanganana Omana Suroman jawara ti Gunung Haruman jeung Jaka Cece si kipas pedang duanana daratang nepungan Rasanti pikeun ngalaksanakeun parentah nanang bule.
Nyai tapi ke ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Harita kadenge si Banteng Ulung anu keur cumarita. Wah, jadi lamunan ngitu maja kacecean ngejeng omanan tengarek gabung dirian ngejeng barisan Darmayudaan. Nyukur ngatuh ngaring itu mah geus laksanakeun marentahna nang bulean. Ngartina ngurang teh lainan ngejeng anu sejenan. Nya bener gitu, henteu eta rasantian. Si Banteng Ulung ngaret ka Rasanti nu direret harita langsung nyarita. Memang bener gitu Mang Anteng. Urang ayeuna mah jeung jaga ceuceuk ka Kang Oman, lain anu sejen ena teh. Kitu apalan Kang Omannya? Wah, rek nyadiakeun sasajen. Alhamdulillah atuh dibagiakeun rek diberi sasajen mah. Kumaha? Sasajen aya balado entok sagarupa. Jeung gegeplak buatan Ami itu ti Liung Gunung. Aduh, eta mah resep gegeplakna meuli ngeplos. Aduh eta mah tipikal resep. Wah, Kang eta teh. Kumaha? Bali sakalian rek mencit doma. Dah. Domana doma ngora ah. Kawas menang itu tuh. Urang Cibabar, si Aki Haji jeung si Bapak Haji. Ah, degudu bebeakan kitu Rasanti. Nyar-nyar piatuhun bae. KTW eta sigi kanyutna resep kanyut doma. Hipu jadi kumaha? Jeung gaji dah. Gaji laungkoh gitu. Nuhun. Samemeh Rasanti ngajawab geus kaburu kapiheulaan manten ku jaka ceuceu anu harita nyarita. Tuh kan, makanya dari tadi juga Eke yang jelasin maksud kedatangan kemari. Ya sudah kalau ada yang mau ditanyain ke Eke aja. Sabab si Kang Oman masuk bikin hati orang jadi kesel. Ah, kalau ngomong tinggal nyambung. Sabalo, Jadi gitu si Kang Oman mah Mang Anteng. Wah, memang bener si Mang Oman mahnya ngomong nak cara nyambungan. Sok kamana kurepe nu nanya ngaler ngajawab ngidul. Jang dina teh Mang Anteng mah henteu kuatan hayang sengrian. Bener henteu omanan. Wah. Salo korban perasaan. Ya cek Oman mah ulah gampang kasinggung dari ngaranna ngobrol masuk sakapeung salah gitu sakapeung bener. Kumaha? Ayo nongtot bujur. Ah nah. Nongtot bujur sagarupa. Keun bae ubaran aduh. Kumaha? Rek luguhan ku rupa-rupa kadaharan. Alah. Ya, alah, Mang Anteng mengerti kalau resep Oman. Alah, resep barang dahar Oman mah gitu. Kumaha? Aya keluar jeruk. Lu eta oleh-oleh Ciwidey juga ya. Ngenya ani si Omanan mah Kang Mang nakurepe omonanana teh. Napina berat ngoge eta Omanan. Sang najan budegan napina jang dijangwaraan gitu. Ho kabayang we ku Mang Anteng mah. Lamunan Omanan narung nganu jadi lawanan bakal keseleun. Bener henteu sang dikaan. Sang dika nyerenge seuri bari terus ngajawab. Ya, boga ulang bingung Mang Anteng. Kang Oman jadi jawara, eta kumaha guru ilmuna nya. Janten anu hebat mah guruna wae eta mah. Bisa nurunkan ilmu, tapi ka muridna jadi jawara. Sementara muridna bolot gitu tah. Budak teh.
Tapi Jaka Cece mah geus biasa sih namanya. Geus tara amek yang kesel. Gitunya ke Jaka Cece. Ih, Sandika mah gimana sih? Pakai bilang Eke tina kesel segala rupa. Nya sama dong. Eke juga kesel banget. Kalau tidak disuruh nang boleh mah, nya disuruh kesinjang Eke. Pasti sudah ditinggalin dah si Oman teh si budak deh. Dah kesel sama Eke juga. Beneran sih, ngabatin sama Eke. Rasanti seri leutik bari ngareta Oman Suroman terus nyarita. Ali Kang Oman kumaha tos kula walegaan Kang kagungan sabala hiji putra nya barudak maksudna teh Mang Oman. Wah rek nyogohan rujak kali si bonteng nanti bonteng kolot di keroknya alah dijeng nyogohan rujak sagala rupa ku apa kelanang kilek nyogohan rujak. Atuh rujak mah kana si Oman atuh. Oh, kabandan we, ari yakin mah lamun dahar rujak teh pasina ge mata nyeun seger gitu. Kumaha? Yang sate doma ada ge sate doma deui bae. Iya yo. Alah. Iya bener ngarujak bebek mah dina jubleg. Lain dina coetnya. Tuh, raja nang ngarujak mah Bah Wahyu biasa nama hiris besok gedah make caur mengala gitu jaga hui boleh. Lamun dina cuet mah ngalotek atau wanyeun sama tah ari rujak bebek mah lamun geus rada lembut terus diwadahan ku daun cau ditengkor geus kitu mah terus dipiceun di daang. Lain gitu rek ayeuna ngarujak bebekna kumaha ye teh lamun rek ayeuna Oman mah rujak bebek tong rada teuing tilu weh cengekna nya wah ngunyaan parna pisang euy Oman mah ditanyakeun budak kurasantian ngalah ka jawabanna rujak bebekan Oman ngentong loba ngomongan karunya kabaturan anu ngangdengekeunana sabab linglang-linglang mah jadi kesel ngejeng ngambekan ngaral deui kana hatena nguliwek ngayeuna mah muning kene perhatikeun katelengan ti sarantian anu geus aya keriungan tapi pentingan ngasok ngayeuna jelaskeun ku rasantian hangsil riungan tadi petingan ngasuk jelaskeun rasantian. Rasanti nu geus rek pok ngomong jadi kapeheulaan sabab kaburu dipiheulaan ku Oman Suroman anu nyarita bari neuteup ka si Banteng Wulung. Kumaha? Batian. Atuh bogo we Kang Anteng. Ari dagang mah kudu aya batian. Ari awa batian mah teu kudu dagang. Sagala rupa kacape-cape. Lah make tenaga, make modal, kumaha? Ya teu bisa gitu, Kang Anteng dari dagang mah tetep kudu make modal. Wah? Ya teh bener eta teh Kang Anteng. Mun dagang urang teh kudu boga sumanget. Jeung jujur. Toga sing ngararesik, tong caludi. Kalituna tong nipu kanu meuli, engke ge tangtu bakal aya batian. Kitu ceuk Mang Oman mah Mang Anteng. Jaka Cece si kipas pedang ngaret ka Oman Suroman terus ngantelkeun curug katuhuna karena bibirna bari make basa isyarat ku leungeun katuhuna. Jaka Cece terus nyarita. Kang Oman mah bikin kesal Eke. Hata Eke kesal tahu. Orang dibilangin ku Mang Anteng harus diam. Malah ngomongan terus-terusan sih. Eke jadi malu deh, malu, Eke malu. Punya teman seperjuang kayak begini. Dibilangin kalau katus menerusan bikin kesel Eke. Sok sekarang mah jelasin sama Rasanti. Nanti kalau Kang Oman ngomong, biar nanti Eke lah bekam mulutnya ditumpal pakai lap hatel geuleuh. Oman Suroman jawara Gunung Haruman geus rek ngomong tapi kaburu dibekam bibirna ku dampal leungeunna Jaka Cece. Rasanti
imut bari mere isarah ku leungeun katuhuna nunyu ku curugna ka Oman Suroman bari terus ngantelkeun curugna kana bibirna sorangan geus kitu rasanti terus carita. Jadi hasil riungan tadi penting jeung para anggota barisan Dharma Yuda anu jumlahna geus aya 15 urang teh. Eta 15 urang teh anu 10 urang di dieu nyata jago jeung jawara anu ti golongan putih. Waktu dibahas ngeunaan anu baris mimpin barisan Dharma Yuda sararea tos pada sapuk nyaluyuan yen nang bule anu bakal mimpin barisan. Ya mudah-mudahan we ti poe ka poe jumlah anggota barisan teh bisa terus nambahan. Di mana jumlah anggota geus aya 25 urang, mangka urang bakal ngayakeun deui riungan. Jadi ku ayeuna jaka cece jeung Jang Oman atau lebih Kang Oman datang ngagabungkeun diri. Artina jumlah anggota barisan Dharma Yuda teh geus nambahan deui jadi loba. Kitu tah hasil riungan tali penting teh Mang Anteng. Wah. Ngatu kang ngasup ngalus atuh hasil riungan ngawas gitu marasantian. Nganum penting namah mangantengan sugemaan hatean. Sang bab nang bulean bakal mimpinan barisan Dharma Yudaan. Mukona mang nang bulean nganu mimpinan barisan mah bingsa dimastikeun. Pihak ngurang aya dina kangunggulan. Lainan gitu sandikaan memang benar Mang Ateng. Urang sararea engke dina waktuna ngagempur musuh nyata barisan Warangkas Jaya. Nu dipimpin ku Ki Warangkas pihak urang teh bakal aya dina kaunggulan. Kunci utama nama teh aya deui nang bule kudu mampu ngungkulan anjeun pangartna Ki Warangkas. Kitu apa nantinya? Memang geus kitu Kang Dika. Margi upami nang bule teu mampu ngukuran anjeun pangartina Ki Warangkas, bisa dipastikeun barisan Dharma Yuda teh bakal bubar katawuran Kang. Hartina Ki Warangkas anu ayeuna geus ngawas sadunya kajawaraan bakal leuwih kuat pangaruhna jeung kakawasanana di daerah-daerah Tatar Sunda Kang. Wah, ngenya bener pisang eta anu diomonkeun ku Rasantian teh. Lamunan pihakna musuhna nganu ngungkulan dan tunang oge bakal leuwihan lobaan tindakan kang janghatan. Loba kobran jelema nganu henteu bogaan dosaan. Kang kuatan musuh bakal leuwih hebrat. Oman Suroman Jawara Gunung Haruman ngareret balik terus.